Ini isuk-isuk apa sih? Naon nya? Mogok aing si jagur, jagur. Aduh, mogok naon aduh jagur mah teh ah. Dia bawa ke bengkel ieu mah. Deka. Bengkel rasanya. Aduh, nu bisa nganyuk. Bisa nganyuk. Bisa uing dia boga duit. Deka. Ke bengkel dorong untung mudun gadorongkeun saja. Hehe. Mana ya aduh deka. Kudu ngadorong kene capek euy ayeuna. Anjir ya awewe geulis eta euy. Aduh, mun kabogoh urang teh eta euy. Aduh, ka bengkel ka dieu tah. Ka dieu euy aya bengkel eta bisa nganyuk teh ning ieu teh. Heuh, Mang Badung. Ieu motor kuring ieu teh aduh mogok ieu. Aduh, kudu diomean nya. Aduh, siap oke lah, siap gua masukin ya. Deka euy Mang Badung ka mana nih deh? Karena nyobaan motor di kabelah ditu iya ning. Aduh. Eta bangariksakeun nya motor uing we Mang Badungnya. Oke, bagus siap. Oke, siap. Aduh, iya. Aduh. Wih, aya kupat tahu ini. Wah, ini kupat tahu favorit saya ini. Wih, harus beli nih. Ini adanya di Jalan Kadu David ini. Aduh, di depan Balai Desa Kadununggal. Wih, yang lewat sini dong mampir. Ini aku favorit aku ini enak sekali. Oke ya. Naon nya deka. Coba Mang Badung ngariksakeun ye euy. Motor kuring ye. Naon nya? Aduh, Mang Badung udah cekak ngait ning. Aduh, dengan aing ngait goblok. Aduh, naon nya? Bana kempes apa? Aduh, deka. Naon nya? Coba Mang Badung pangariksakeun ka dieu Mang Badung. Ya mesinna juga nya. Hirup-hirup. Deka. Capek ieu ngedorong ye. Mang Badung coba tes heula lah. Tes heula tak kitu. Tah. Nya teh hirup-hirupnya. Kontakeun heula. Tuh, teh hirup-hirupnya. Coba ning naon dinembusin. Anjing deweknya. Jelema mah ulah sok bodoh-bodoh teuing nya. Jadi kitu tah. Aduh, ayo asik deh. Aduh nuhun Mang Badung, tapi nganyuk heula. Aduh, dika. Aduh, buka duit pan aduh kemendah heula ka Pakades. Aduh, ya udah bodoh-bodoh teuing hirup teh. Riksa sorangan. Aduh, tibang busi resort ge mending dorong capek dika. Aduh, dika juwet. Aduh.